Let's go back to 90s. Jump around. Yeah, jump up and get down. Y'all know this is LDH. Buckle up, buckle in. Shorty and I'm a G. Night,近道、険しい、厳しい。足なんてパンパン、膨らんだバックパック。地道にコツコツ気力 like a pump up. Get up, stand up. Come on, throw your hands up. 形ないぜ、フリー。君わかる意味。一体何でたったあの日から今日何が映るさ。90年代へのアンサー。鳴り響く街中へとこの歌詞の霊にそぎ焼き付けろ。もう止まんない希望新たに挑めにワン。ひじめつきようじゃないか。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi dengan saya di channel Seserian ya. Di sini saya akan sebuah mereview ya, atau bukan mereview atau menanyai gitu harga-harga outfit atau barang sewaan atau barang yang dipakai oleh para petani gitu. Jadi outfit itu sebenarnya seperti apa ya? Entah, aku juga nggak tahu ya. Ya langsung saja kita mari melihat para petani tuh. Ada petani tuh yang lagi berak, bukan lagi kunawanya. Ayo saudara-saudara kadieu nya, punten kamera. Ayo urang ka ditu nya. Nya, ayeuna. Siap. Ayo. Iya ya, sebentar saudara. Ini power timbal lesak sayanya. Jadi harus diikal-ikal seperti ini ya. Itu tutur sedikit. Ya, langsung saja ya. Ini teh tuh lihat para petani lagi menggebug atau punten kamera menggebug atau membabet gitu ya sebuah pare. Jadi si pare teh muruluknya. Jadi pare muruluk. Nah, si pare teh kita dikumpulkan. Itu namanya proses penggebukan. Ya. Ngerti? Ya, langsung saja itu ada petani tuh yang lagi nyuk seruk duka lagi nyembah parenya. Ayo urang ka ditu nya. Ayo pemirsa ka ditu. Punten kamera. Iya punten oke itu tuh. Ke si dulu duka naon? Punten ka ditu kamera. Puntennya. Ayo urang ngeri tuh. Iya teh jenis Meganthropus erectus. Tuh, dengarin banget tak? Punten sia teh. Hah? Saha sia? Orang kota abdi mah, Pak. Sia mah dong. Ieu aing pare aing sia pare aing leungit sia. Henteu, Pak. Aku sia. Pak, henteu, Pak. Pare aing leungit. Hah? Sia lain. Henteu, Pak. Pare aing atuh leungit ku saha ieu? Itu tuh. Dia ejel mah kali itu. Atuh sina atuh. Sia rek waduh. Geula. Ari babat teh petani sanes? Nya heuh aing di dieu mah nya aing atuh ieu karyawan teh. Bos. Lain tani. Ya, coba we punten gelo Pak, punten ka dieu. Waduh, Kadi. Punten abi bapak. sia satu. Abi teh orang kota, Pak. Waduh, ka aing. Oh, pare aing leungit. Hah? Leungit. Pare naon punten? Nyau pare tai. Mekong enggak? Coba genit, impari 12 atau non Pak? Imparin. Hah, impari? Oh, mohon. Sia rek direk bantuan aing henteu. Oh, mau apa? Heuh naon? Abi teh di komunitas YouTubernya, Pak. Punten. Waduh ketua aing apal YouTuber. Mohon cicinya. Aduh ya. Hah? Henteu. Rekod. Rekod. Naon sih teh? Si lain ngomong. Ngomong ieu geus. Teu naon tuh. Punten. Iya. Yes, kabi we. Jadi kieu, Pak. Bapak terang outfit terang. Naon sia? Henteu, Pak. Outfit sia. Otak aing kejepit. Naon maksudna sia ledek ka aing ha outfit. Otak aing mah teu kajepit sia. Belum siang. Pak, tenang heula, Pak. Tenang. Ari pare bapak teh sabaraha siki? Ah, Pare bapak sabaraha siki? naon pari ieu teh? Pare gelo. Ieu tah aing leungit aing ge atuh. Oh, punten. Sabaraha siki parena? Punten. Loba 2000. Ah. 2000. 2000 naon punten? 2000 kilo. Oh, Kilometer. 2 ton, Pak. 2000. Atuh sia teh. Ya. Bisa rek waduh ka dieu rek bantuan aing moal. Henteu moal. Jadi kieu, Pak. Abi teh bari naroskeun. Jadi outfit teh mangrupakeun lain otak aja pit, Pak. Kayaknya naon atuh. Ieu pare ieu hiji. Dia fokusnya. Dan hipu, Pak.
Kurang panas. Panon poena. Tos kadar. Bisa indong dia. Siapa Nya, ge lo? Ah siapa? Nya bias. Siapa aing orang kota kieu lieur. Nah, kieu. Siapa belegu? Ah teu hideng siapa? Nyamun dah tuh. Mah orang kota bahasa Sunda tuh. Kapan di Siapa lieur? Ah. Orang Sunda, orang kota mah ngomongna Melayu. Bisa teu Melayu kamu teh? sia. 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 Melayu sia. Lain sia. Atuh, orang kota aing. Sia rek naon? Jadi kieu we, Pak. Sosok langsung. Punten. Punten. Iya, punten, cicing. Aduh kieu. Jadi kieu Pak, abi bahasa Indonesia, apa bahasa Sundanya? Heeh, sok aing bahasa Inggris ge. Ya pemirsa, saya dari komunitas YouTuber, nama channel saya Seserian ya. Jadi pemirsa ini ada petani, Mak aing. jelema petani. Jadi Bapak itu namanya siapa Pak? Aing Pamarwan. Oh, Kalau nyitan pare 2000 ton bantuan aing atuh saya bisa bantuan teu ya kamera sia. Wah, Pare aing lihat jeung waduh kan sia kan ieu. geus Pak. Pare aing leungit. Punten Pak. Digambrong ku sireum. Henteu bi aya jelema ka ditu. Atuh teh angkat. Geus. Atuh naon cek di. Geus bae. Leungit mah. Bisa nyawah deui Pak. Pan aing teh bisa dahar atuh mah nya aing dahar jeung nu kieu atuh lieur sia mah. Bisa meuli Pak, tenang. Teu boga duit. Ring. Madog. Pak. Teu ahli madog aing mah. Ngepet atuh. Ngepet madog sia mah tolol. Maling we atuh geus. Panjang aing bi madog ya. Madog sia mah lain maling. Ngepet we jeung Sok mabok. naon? Ya, punten pemirsa, rada melencengnya tadi teh. Jadi kita akan kembali lagi merepeu ya tentang Pare aing lagi bantuan. tenang Pak. Aduh, punten eta. Nu batur, punten. Aing. Jadi Pak, abi teh saya itu mau bercerita atau Sok lila tuh. mereview jadi dari sekujur tuh Bapak dari atas ya ubun-ubun sampai ke palangkaan sampai ke Saya ngajak smackdown jeung aing. entah yuk. Atuh tong mabuk Pak. Ngerekas aing dulu teh atel ieu sereg. Punten Pak, abi can beres Pak. Aduh ya ben. Ustok duh lieur aing. Dari ubun-ubun ya pemirsa sampai ke punten angkat telapak kakinya kita mereview semuanya ya pemirsa ya. Jadi Aing geus 2 kali ya. saya itu sebenarnya ingin sekali ya melihat perkembangan petani-petani modern di Indonesia ya. Ya baik, langsung sih ya. Aing sia atuh naha tuh. Jadi menyang kota ngomong nah kitu sia mah bahasa Sunda lieur. Pak punten. Yuk, maaf gitu. Sorry ya maaf. Ya sorry. Jadi Pak di sini tuh saya mencekal ya atau membabet atau nanti nyeklan nyekelan sebuah sirah Lain Iya, duduk tenan. kuy kupluk. duduk kuy buka tuh. Nah ini teh Pak dudukunya punten sabaraha miliar ya Seberapa miliar atuh geus kieu mah semurah sih teh. sabaraha Geus ge waduk nanya anu kieu atuh lieur. keun bae papan Atuh saran sia mah nya ka tani atuh nanya anu kieu. Jadi ngawancara naon perkembangan tani naon sia mah nanya anu kieu atuh. pan edukasi pan Nu waduk le edukasi ngahina sia mah lieur ah. Tuh ngahina Pak saya tidak bermaksud untuk menghina Asa atau ngeledek atuh ah. bukan meledek Keur Pak. aing da imah atuh menang. Di mana ti si Abah? Abah Roid aing tidak menang sabar 5.000 Punten ya perak. pemirsa, saya di sini tidak meledek atau merendahkan atau mencaci maki tentang petani-petani ya, tetapi saya ini untuk proses edukasi atau pengetahuan umum ya pemirsa ya. Punten ya, bila ada yang tersinggung, maaf jangan baperan, oke? Ya, kembali lagi. Sayang naon ieu? Ya sabar harga nasok. 5.000 perak ieu mah kabah saat ada ngomong teh. Abah eta poho deui ah. Ya, 5.000. bentar Pak, kita mereview ya. Sinematik ya. Sinematik. Itu terbuatan dari besi. Sinematik. Udah, sinematiknya Besi. udah. Ya. Anyam. Punten Pak. Jijina ku leungeun manusia. Hah? Cicing atau leungeun atau ngopepang mana teh? Jadi Pak, dari ujung sini, ini terbuat dari apa? Tembaga, nilon atau apa itu? Stainless? Iya staples. Oh, staples. Ini ada staples ya pemirsa. Jadi itu material kuningan atau sebuah Aduh, biji besi ya, tetapi tidak mudah berkarat ya. Punten Pak. Hey, ini untuk anyamannya Pak. Ini dari kayu apa atau dari awi apa gitu Pak? Awi-awian ah. Hah? Awi? Nyawa ini teh apa tuh? Aing teh apa jenis awi sih teh? Bising mah gitu jadi jenis awi tali gitu Pak. Awi jutek. haur. Awi jutek. Oh, ya Bapak ini nolep ya pemirsa. Jadi ini tuh dari awi haur ya. Jadi awi haur itu ada di Semenanjung Selatan atau ada di leuweung-leuweung gitu lah ya. Samudra Pasifik. Guys ngomong. Nah, Sekarang dari baju Pak. Kita sebenarnya pemirsa kita sinematik dulu ya. Tadi Pak. Sinematik.
Waduh atuh ieu. Sinematik. Sia nanaonan ieu gelo. Si orang kota kia tuh lieur. Pan sinematik, Pak. Heuna tingin konten sia teu para rubuh kieu. Ya, ya. Atas, Pak. Kembali. Halus.